Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wayakieu para mitra mangle sadayana. Tepang deui sareng sim kuring Riki Nawawi sareng Kang Enca, Kang Enca Wiyarna, pamimpin redaksi majalah Mangle dina kanal YouTube King Kilaban. Sajorelat mawa manfaat. Mugia. Kang Enca, kumaha damang Kang? Alhamdulillah di pangestu. Sawarna iki. Alhamdulillah pangestu Kang. Masih kene sasalad Kang. Mudah-mudahan orang sing teras pait daging pahang tulang ditebihkeun tina penyakit. Mudah-mudahan sing teras sehat oge para mitra mangle sadayana. Alhamdulillah Kang ya dina jirangan anu ayeuna mangle anu baris dipesek teh nincak mangle nomor 2875 kanggo kaping 10 dugikeun ka kaping 16 Maret 2022. Mudah-mudahan wangkongan urang aya manfaatna. Tangtos sapertos anu tos diuningakeun dina jirang sateacana urang baris ngawangkongkeun aya naon wae dina ieu edisi. Dina palakiyah urang tos uningan sadayana nya Kang yen sawatara waktu katukang rame pisan aya isu perpanjangan masa jabatan presiden langkung di 2 periode. Eta masa jabatan teh salaresna kan tos kaunggal tos jenak dina Undang-Undang 1845. Nah, eta teh tiasa saupami misalnya diusulkeun ku para elit politik dugikeun ka meuntas tuluy sareng anu kaunggal dina Undang-Undang Dasar 1845 Kang. Mohon. Eta kan medal tina usulannya ki. Mohon. Ari usulan mah tos bebas. Saha wae biasa ngusulkeun. Terus anu diusulkeunana naon wae bebas. Okay. Terus usulna ka saha bebas oke. Okay. Nah, tapi tangtos aya tapina upami ngusulkeun patali sareng kekuasaan. Komodei kekuasaan anu sifatna pangluhurna di negeri. Mohon. Margi eta mah kekuasaan anu puncaknya kekuasaan negara eta mah. Nah, kumari kitu panginten kada atos-atos ya. Dina ngahaminanana atanapi kada atos-atos oge dina ngusupkeunana. Margi anu patalina sareng kekuasaan ya sapertos anu disebatkeun ku Ibnu Khaldun eta teh kekuasaan mah peueutan kareueut sadaya. Upami teh mah tos kacangking eta teh sok sesah dicandakna deui gitu. Terus Margi anu ngagaduhanana bakal satekah pola ngeukehan supados eta kekuasaan teh biasa salami-lamina. Seueur contohnya di kapungkur, boh di urang, boh di negeri sanes. Kan jarang pisan anu ngagaduhan kekuasaan rela ngecakeun kekuasaan. Nah, kumargi kitu urangnya curiga kunaon usulan anak itu dipanjangan di masa jabatanana tos sidik pan 5 tahun sekalinya 5 tahun upami teh mah hoyong keneh gitu nya upami masa periode mah teu masalah tapi kan ieu tos 2 periode janten upami dipanjangan saatosna 2 periode ieu ngalanggar aturan margi dina undang-undang oge diwatesanan kedah saseueur-seueurna 2 periode. Nah, janten upami usulan eta tangtos engkeunna ge seueur anu ngarentog. Margi nya anu tadi kekuasaan mah kedah di watesanan. Upami teh di watesanan bakal sawenang-wenang. Nah, ayeuna urang tiasa oge nyurahan atanapi nafsirkeun buah-buah nya anu ngusulkeun teh anu dikira-kira anu dianggap bakal ngiring ngaraosan karena eta kekuasaan. Pan tiasa kitu. Bagi ya sapertos gula teh kan upami amis sireum-sireum teh panggilna kadinya. Nah,
ngiring kadarinya ngadareuketan supados kaagehan amisna gitu. Tapi upami anu henteu misalnya di dia mah entong ditafsirkan lantaran teu kabagian. Tapi ini kan aturan teh ya, nyeukehan kana aturan. Ieu teh engke bakal janten presiden awon upami ayeuna diturut gitu. Mohon. Berarti pengetan ke upami di amandemen heula. Tapi upami di amandemen ge kan ieu teh kedah jelas naon anu pangpangna anu janten kedah dibunurkeun atanapi di tambihan tahun jabatan gitu. Nah, dina posisi sapertos kieu panten mangle masih leuwih kadedeu karena aturan teh anu atas mah sakitu laksanakeun we gitu nya. Kalau di ulur-ulur deui gitu. Eta panten. Di Undang-Undang Dasar 1945 kaunggal dina pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Terus kan iya Kang ya. Upami di amandemen upami ku alasanana nu teu acan cumpon asa ningnang sapertos kitu. Muga-muga wae usul anu didugikeun teh kedah lungsur tina ati anu wening teu aya maksa nu sanes teh gitu. Alhamdulillah dina mangsa ayeuna mah kamandang-kamandang para elit politik khususna tiasa disarangan ku kamandang-kamandang di masyarakat kan tenan ayeuna usum media sosial internet di mana-mana janten tiasa sasarangan itu ngadugikeun kamandang di masyarakat oge ngadugikeun kamandang sapertos kitu janten sasarangan benten sareng kapungkur panginten Kang nya kapungkur mung saarah we anjeunna unggul anu kagungan tanagi masyarakat mah mung saukur nampi sapertos kitu panginten margi kieu ari kakawasaan mah kedah aya nu ngontrol leres anu ngontrolna laras misalnya orang ngagaduhan legislatif ya legislatif eta teh alat kontrol tapi henteu cekap eta margi rakyat oge anu kana baris kakeunaan ku eta kakawasaan boh sayana boh awana dan masyarakat oge kada partisipasi dina ngalakeun kekuasaan teh minimalnya ngiring ngawas teh ya suasana supaya kan kiatnya hari masyarakat mah gitu. Mohon. Kedah teras ka Bandungan sa alit nama naon anu didugikeun saupami urang aya lolongkrang didugikeun satiasa ngalangkungan naon we mudah-mudahan sora urang tiasa kauninga ku sadayana ari anu amangsana ari anu kanggo masyarakat mah painten anu sae kanggo masyarakat pasti di dangu wae nya mudah-mudahan we sakali di kamandang-kamandang anu jol nanti para birokrat di para pejabat teh sing sae tujuanana lungsur tina niat anu pang nguning-nguningna eta dina palakia dina rubrik salajengna dina tamu di dieu aya tokoh inohong ahli geowisata apa Dr. Insinyur Heryadi Rahmat MM anjeunna teh anu kaunggal di dieu ahli geowisata leres Kang ahli geowisata anu seueur jasana anjeunna teh ka peto di Nusa Tenggara Barat manawi Kang ieu teh saha naon wae kontribusina luar biasanya orang Sunda tiasa nyengitan di daerah lain seperti itu. Mohon ya teh ajeuna teh ahli geologi gitu nya. Ahli geologi ayeuna teh mun ayeuna dina praktisina kana geowisata. Mohon. Anu nama geologi. Tah ieu teh tangtos urang ge reueus kitu nya. Dan memang seueur para ahli geologi anu asalna ti Datar Sunda terus hari ambahan wilayah kerjana mah kan aranjeunna teh nya sanes wae di Jawa Barat tapi Nusantara malah seueur anu tas ka luar negeri ya gitu. Anu kataji kanggo mangle ieu kan ari geologi
urang aya di watasan kana geowisata eta teh hiji potensi anu kalintang unikna gitu. Mohon. Kalintang unikna margi upami eta anu unik eta teu aya eta teh tos moal aya deui gitu saktenya. Nah, margi kumaha gitu ieu ge di judulan teh miara kaboga nu taya gantina. Anu dijantenkeun geowisata ieu ieu teh kedah kapiara maksudna. Kedah masing-masing teh eta mah boh masyarakat lingkungan caket ka dinya oge stakeholder ya pemerintah sareng sajabina kedah masing-masing ngiri ngajaga karena geowisata teh. Mohon. Margi upami tos reksak eta teh moal aya gentosna ya. Mohon. Bari kan ari alam mah ciri sabumi cara sadesa teh Laras. masing-masing tempat ngagaduhan kaunikan, ngagaduhan kaunggulan. Nah, eta anu sesah gitu ya. Upami anu sanes mah misalnya tutubuhan kan tiasa diropea, tiasa dituhkeun deui. Upami tos diala tiasa dipelak deui. Tapi upami anu namina geowisata eta teh anu tumali sareng bumi, sareng alam ya. Eta teh sesah bade diuihkeun anu ya kan semula teh gitunya upami tos pecah. Nah, ayeuna kumaha carana eta teh dimanfaatkeun supados kaalap manfaatna ya kapiara ongko sareng kaalap manfaatna. Nah, ku para ahli sapertos Pak Heriadi ieu teh dipateahkeun. Terus ayeuna mah sanes wae di Jawa Baratnya oge Nusantara gitu. Nusantara gitu kan ieu teh salah sahiji kontribusi ya di urang Sunda karena geowisata anu di mana wae ayana gitu. Ya tiasa salajengna mah biasa diawas lah ya dina rubrik tamu gitu. Hari rubrik tamu teh ya rubrik tamu teh kan sapertos urang kata tamuan dan urang tiasa narap saha anjeunna tapi oge kamandangna gitu. Ta ieu mah mangle nanggap kamandang anjeunna anu patali sareng geowisata. Geowisata. Laras Kang para mitra mangga di awas wae langkung lengkapna di nama nomor 2875 kanggo tambihan ieu Pak Dr. Insinyur Heriadi teh anu kawas dina ieu seratan anjeunna panaratas ngadegna Gunung Rinjani nu jadi global geopark nu ngamimitian aya di Indonesia. Wah luar biasa pisan. Seueur pisan jasa sareng prestasi nanya Kang. Alhamdulillah orang Sunda teh. Anu salajengna aya laporan anu judulna pasar juara andalan ekonomi pulih deui. Anu kaawes panganteur pasar Cisarua di Kabupaten Bogor salin rupa. Leres ieu teh Kang pasar pangageungna di Jawa Barat. Kumaha Kang anu diuningakeun dina ieu warta? Iya, perkawis pasar kan umumna nya upami pasar anu disebut pasar tradisional teh urang mungkin baretek barau nya hujan sakedik oge pasok jarblog gitu. Nah, padahal eta teh kan salah sahiji sumber ekonomi masyarakat gitu. Mali eta biasa seueur anu ngalap manfaat tina pasar tradisional gitu. Nah, mangle makan patali sareng hal-hal anu tradisi, hal-hal palemuran, ekonomi masyarakat gitu. Ieu teh janten menarik gitu. Komodi ayeuna dina Mahaguna pasar-pasar modern gitu nya. Padahal anu tadi upami pasar tradisional mah sanes wae urusan ekonomi di dinya mah aya hubungan sosial duduluran. Da tiasa keneh pan urang upami ka pasar tradisional mah nawar gitu nya. Ya sabaraha aya adu tawar teh aya keneh. Henteu sapertos sareng barang urang teh kitu nya. Henteu sareng barang urang menyerahkan gitu kan. Tadina kan ari di
pasar-pasar anu modern mah gitu nya. Ya supermarket ya kan orang teh tiasa nanaon gitu kan. Beres. Kumaha aranjeunna we gitu. Eta Kayak teh dialog ya kan. ya cara di aya dialog, di aya obrolan. Ya, jantan ditilik tidinya eh, pasar teh kedah nama dipertahankan pasar-pasar tradisional utamanya di Jawa Barat gitu nya. Mohon. Bari kan orang bergaul tehnya entongan saukur di lembur ya di Mohon. di warung misalnya. Mohon. Tapi oke kedah dinu langkung lega. Kita Beres. manfaat hiji palintan secara sosial. Duana secara ekonomi hari Mohon. pasar tradisional mah eta teh barang-barangna teh umumna ti urang nyalira gitu nya. Mohon. Ti urang lainnya ti kebon, ti sawah, Mohon. peternakan, di balong gitu ke pasar. Nah, kemarin gitu bakal janten sumber penghasilan anu tiasa karaos ku jalmi seueur ku balarea lah gitu. Mohon. Nah, salajengna pangetan upami pasar mah ya, hirup jeung huripna teras oge janten pasar teh daya tarik kanggo masyarakat nya kadituna insyaallah eta pasar teh bakal langkung dimanfaatna kanggo seseueur-seueur ngajalmi gitu. Mohon. Nah, tina sawangan seperti itu nyamang we ngaraos peryogi eta ngangkat eta pasar tradisional di namangsana mahabu ya pasar-pasar modern anu modal nage duka usaha gitu. Di upami modal-modal pasar tradisional mah biasa ada pengusaha ti urang, masyarakat ti urang. Mohon. Nah, salajengna eta teh kanggo nguatan tatanen oge gitu nya. Dayana upami pasar-pasar tradisional ari barangna tos impor oge janten masalah gitu nya. Ya, leres engkana teh pengintan eta ge ngabeungharan para petani. Tapi sanes para petani di urang eta mah kaum ngabeungharan para petani luar negeri. Mohon. Kami petani nama, tapi petani batur gitu. Kami Petani batu. pasar tradisional biasanya ku barang-barang impor. Gitu. Laras. Eta Padahal pentingnya. mohon. Padahal di urang mah seueur pisan anu garotol ya Kang, getol ngebon, kasawa, huma, hasil panena mucekil upami misalnya teka ical teu aya tempat kanggo Ya kan? didistribusikan hawartos gitu deui sareng naon namina teh apresiasi ti masyarakat upami urang teu nyaah gitu nya kana produk khususnya orang Sunda ku anjeun kumaha tah mah nya hayah we gitu nya urang teh teras nuang hasil ti deungeun sapatos padahal tina segi kualitas tangtos sami-sami unggul gitu pangitan Kangnya. Alhamdulillah ngalangkungan rojongan pemerintah provinsi Jawa Barat sareng PMK Bogor ya Kang ieu pasar diresmikan direvitalisasi dina kaping 2 genep Februari 22. Mudah-mudahan teras ngalegaan we ka pasar-pasar sanes tah. Kantenan ayeuna sakedap deui mayuna Ramadan. Mohon Kang. Ya anu penting anu penting di upami ka Bandungan di pasar-pasar hari pasar umum memang di kotanya tapi pasar tradisional masuk sama di kota eta nu baralanya kan ti lemurnya terus anu icalana di pasar oge ti lemur ya. Eta teh nyari rasa teh suku bahasa Sunda keneh leres jantan seueur gitulah ya seueurna lah di pasar urang mah di pasar tradisional nyari rasa teh buah nawar gitu nya eta bahasa Sunda teh jantan ya secara langsung secara langsung atau mah ngiring miara bahasa jeung budaya Sunda gitu pasar luar biasa pasar anu puseur ekonomi gitu kan ya oge di eta tempat teh ngarojong ngamumule bahasa Sunda luar biasa leres kan leres malah asap jadi duduluran teh ieu mohon jadi duduluran coba ayeuna misalnya anu dagang di pasar terus anu ngawarung teh hajat
eta anu icalan di pasar kan dionan sumping gitu. Coba upami di supermarket ayan gitu urang balanya masih ratusan ribu terus ngondang berenang manajer giheungnya jantan bakal ngemut 2 kali mainannya mohon panjenengan ulah ngan saukur nilik tina ekonomi na upami ngurus pasar tradisional mah tapi kedah seueur anu dipakuat baik kaitan seueur pisan keuntungan ananya kan upami ieu pasar tradisional teras hirup leres kalayan huripna.